anak muda. Mana kamari uga hutang sa janji ko iya. Tepuku pisan gening. Astagfirullahaladzim, atuh mah ulah make kuah. Kayak lama abis kan ngupayakeun ya. Ge, mana nu 50 aya teh? Ya heula him, urang can aya nagih heula ka si mak. Bae mana mak 50 jang mayar ya ka si Rio. Pugu urang rek lagi ka si Rio, duit urang teh di si Rio. Oh, gimana lagi? Ka dia. Kek. Ya aya naon sih, Mak? Kieu bos, si Rio boga hutang ka emak. 50. Tapi teh dek bayar. Heula bos. Si Ugi ge boga hutang ka urang 50, lain laik teu mayar mah. Ya heula yo, urang teh poho kana hutang mah ngan urang nagih heula ka si emak. Geus pusing ya aing mah. Ya, Mak, diberenginnya ku abi yo. Tah, 50. Nah, nuhun bos, ditulungan. Ek majar ka si Ugi. Ya Gi, urang bayar hutang ka di dinya. Eren teh lunas. Tah heula nuhun mak. Yo urang mayar yo ka ente yo, lunasnya. Nah, gitu atuh Ki, urang jadina aya mayarnya jeung kemauan. Ieu mah. Tak kitu, mayar masuk hese kana hutang teh. Tah, ayeuna mah geus beres hutang mah ka si Rio, ka si Sugi, mah geus beres tah tinggal emak. Ka dieu tadi nginjem ka abi 50.